Numantak Allah mah teu menilai zahirna. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis. Jang naon atuh tah mah. Wow, lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis, ai hatena mah teu geulis. Ujianna rumah tanggalna moal beres bae. Makan hati. Nyana moal salah tah. Tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh. Mentak kaloba nu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae. Kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun. Bancung aya di nu itu, bentik aya di nu itu, putih aya di nu itu, ja bagus. Tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung, nya petekel tapi pan terus bae. Saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung magrib di wirid ya. Jeung ku para kiai-kiai nu sanesna ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Ayatna mentak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaeun engke urang paeh. Abe urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Kurang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifa lahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hate urang itu tah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hate urang
Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasobkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering, urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya. Cenah dokter nage paeh dokter nage. Cenah dukun nage modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah geringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah. Begitu susah cabut deui kasusahana sugikeun deui menang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener. Masya Allah bener. Mulai kuari praktek boga modal dia 10 juta dek ngawarung sanggeus ngawarung beres di pinuhan warung leuleutikanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial. Allah barang rugi teh barang rugi Allah eueuh. Aya nu nganasehatan lah tuh mang jeneng Allah menang Allah sampai aing rugi eueuh nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ka pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka cinggu taha kuari aduh cekeun leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu waduh dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng ta jelema tah lempeng ta pikiranna barang nu dikaluarkeun salarial jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dikaluarkeun alhamdulillah urang je alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu kakarak didinya doang geus katara kayawan jasa tah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah
apa guys ngomong baik kau anak Pak Haji nu di Cikupat ya jadi sialah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung tah mah eta teh kurang hebat tah jelema iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba tah sejasa neangan anak model kos itu sejasa malah mah batu kira-kira bae tah moal anakan kula bae deuh moal anakan ai dihitung 17 anak mah tah eta teh tah gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet ya 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca ku urang atuh pasti teu heuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di Husada Insani beak 150 juta cekira teh atuh alhamdulillah bae sih. Bari ngomong yang majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya, tatalang raga ieu. Heueuh, geus masalah. Kabari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek nya teh. Ngabeakeun kumaha bae. Tapi kan ngalamun bae kieu yang kali sial jasa. Saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter. Rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duh itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengeueuhan bae nya sial amat ya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui tolol-tolol deui ya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang tidak naon je ari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun cecekna dagang blok atuh urang mere pakir miskin ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus tah lempeng tah ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cek kana isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah
atuh Allah baik mata muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kabarodin gering wa fakrin jeung fakir balaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu keneh wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ditajong goblok teh batu teu heuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puai mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cak batu cikere masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge can haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mak lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca cek begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ieu aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna manggeus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak loba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae
orenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan teh lamun aing hayang nginum nyana ngomong nage kos teu boga cokor bae tah aing senap jasa senap aja aing diganti baju teh atuh enggak tiangan teh ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa karena jantung gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta maunya 1 juta bere deh 2 juta ya kayak keneh ge jadi asana taing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu dek ka mana kak dek make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawan tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Robbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki na mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese mun neangan ayo ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholiq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae aju ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede ka salaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian gogoma ge azan boga nu anyar ieu mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah kak dek nginum teu kudu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayana bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu 2 poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa ku nasehat bae geus teu bisa tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah
diuk kurang menang Allah, ngomong kurang menang Allah, kicep kurang menang Allah, denge kurang menang Allah, hiji pagawean nu lain menang Allah. Tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna. Al khabiru tur maha uninga ka hambana, uninga zahir jeung batinna. Uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae. Nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ilaena ilen torik ilen haj naon ilen teh ilaena. Nah gitu ayo orang mah pan biasa di madrasah teh ya. Man ismuka ismi soleh itu tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu fen gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkunganna nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kora dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Numantak kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nuntun batur atau yasruqut tab'a cek hikam teh kos kitu tanu mantak ge urang teh ye ndek masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkunganana eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sirama ge wede anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos karar itu nah
iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi ikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh nu di luhur tuh ija heuh luhureunna nya heuh fauqa eta eta tuh nu dihandapeun tah ngaranna tat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh nyaho cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti woh sarwiti mah fu fu kana luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waduh jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah. Atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh. Hese teh ngaji teh. Tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu. Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit, hambana mah dihandap besi kos kitu. Mengkos sia bahaya. Mentak dijelaskeun fauqana heula. Ieu mah fauqa teh manziliyah. Ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae. Matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu. Gaji fauqa bae ge hese fauqa. Geus banding ulah dia aja cek ulah mah. Puyeng. Fauqa. Teh emang udah bahasa batu. Geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuarige di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureuh belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia ta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh nu makeh kiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya teh eta lain sambarangan bener ada teh kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahiru Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur
cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu neulekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh aing menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ja kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun menang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi menang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi menang Allah nah mantep cak pejabat teh menang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kahar ti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya na ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku hari di ka sorgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cagana tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek ngaji daek salat atuh bener abdi ge di ka sorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamal nu jangkung didamal nu pendek didamal nu putih ku Gusti didamal nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah Ma'al Khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun Lauhil Mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala
haju kuing sia diturunkan ti alam lahut ke alam Jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut gai diturunkan ti alam Jabarut ke alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon pabeh ngomong gitu barang sia diturunkan ke alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia tengah jeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu leuwih parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah tengah jeding temelu sia pada tak beret tengah jeding teh nang ti Gusti temelu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia jasnya orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeuneun aing tah mah batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nya na tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang pabeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih nang abdi tah eta keke-kekecan ka hati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan nanaon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton
eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ke eleksi ya Nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pa Nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek teh malam Senin embung malam Minggu embung ayo ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti di neraka kuring panas gas ta aing teh nenden disamemeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna ta eta ta jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si aju nongton si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tandu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joni cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia ye al khabir
maha uninga kajero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk kadakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho kajero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh Jus, ya berobat ke dokter. Setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin. Nomor kedua ulah ngadahar daging embe, nomor katiluna ulah ngarokok, nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi. Sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana neraka berarti kumaha Gusti bae kakarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah mahanyaho aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia teh pandeu ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah dituruh ulah dibukakeun keheula can geus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah wakantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 senti yang lain-lain yang nggak tahu 3 senti juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik
bikin 5 titik yang sono nanti bareng-bareng. Jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus, ya udah 1M melaksanakannya. Oh iya, kenapa nggak di kantor? Jangan banyak ngomong. Udah, oh iya udah transaksi. Set. Panaing tehnya, oh cak Gusti Allah. Panaing al khobiru. Kita bisa miliar di kawan akan Gusti. Pan Gusti ge hobir. Tuku bagus di bae. Eta kerebakeun aing tah eta Gusti. Bisa miliar ka mana? Hanya akun ka ditu ka luhur. Sia nu yeun jalan ge. Pan sia pimpro. Abdi ge diteken di luhur, Pak. Pepa Gusti gitu. Eta keur carita leutik. Keur carita Bank BI. Keur carita Bank Senturi. Keur carita Bank Citibank. Orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI. Ketika mali teruskan ya pekan wae internasional 5 urusanana. Kos kitu keneh bae, sarua bae. Panggil pan aing al khabiru ya. Sia kiai kan, kunaon sia aju asup golka sekupi. Aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pameret teh atut. Sia teh pan lain deuk nemangkeun agama, kabelah dieuna hayang masur sia teh, hayang bisa salamanan. Jelema teh nyebut kiai ke pan sia marah sia teh. Pan aing al khabiru nyaho ka batin sia. Sia teh geus dikiaikeun ku jelema, tapi pan sia asa aing jadi kiaina. Geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam. Tuh, mana Gusti saya pilih sekupi. Sekupina meletik tapi perasaan takabur sia. Bersanding jeung bupati takabur sia asa aing, bersanding jeung menteri asa aing, bersanding jeung nusugih asa aing. Asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu. Pan kabeh ge ieu teh nang aing, pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing. Tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing, mentana ka makhluk aing, penta ka aing sia. Ulah kudu ka makhluk aing, ketika sia menta ka makhluk aing, siksaeun aing. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Inggis. Dikorek kabeh ka jero. Siapan boga pamajikan harita, ajupan sia terus ka ditu ka balaraja. Mun aja sia make kumis palsu, pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan. Enggak satu Gusti izin. Cek naon eta sia? Gusti mayao nganjang kan. Eja di situ. Ajo kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad. Nu di mana marah bae. Atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan. Sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin. Ajawan bae. Ajawan. Siapan boga HP eta SMS-an ai penting. Naon sia maksudna? Kanyahoan kabeh ku Gusti Allah. Make baju maksudna kanyahoan, make samping maksudna kanyahoan, boga kendaraan, meuli kendaraan maksudna kanyahoan, meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi. Urang ka warung meuli obat, urang ka dokter meuli obat, kanyahoan ku Gusti Allah. Sia nu manta ka dokter kepan hayang cager sia teh. Sia nu mata ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh. Tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun. Nyahoeun. Oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah. Kunaon? Sia mah SMS-an bobogohan. Nyahoeun Gusti Allah. Cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nyedek meuli kutang heuh. Macem-macem campur-campur. Atuh sabodo bae tah mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah. Anu neuk ngaji mulus Allah uning al khabir. Anu ngan sakadar deuk hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir. Aya anu ngan deuk nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir. Aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir. Aya anu neuk balanja bae, aya anu neuk dagang bae, aya anu neuk neuleuan bae. Mana ieu sendalna nu bagus.
atuh Allah mahal khabir nyangga ketah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu tah kuduna mah kitu aya hayang mah tah los mantep jasa ya mah lain oh sianya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah ieulah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge aya wae gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetep tatagenana meunang Allah syariatna ngawarung tetep tatagenana ka Allah syariatna dagang tetep tatagenana ka Allah syariatna digawe tetep meunang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat ku sungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada keneh teh gencan masih kede encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh ge geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kana fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud